lamun hayang karasaeun ladang pengajian teh kieu ibu ngaluarkeun 10.000 sararea 10.000 mun ieu jelema aya 2.000 atawa aya 1.000 10.000 kali 1.000 geus hampir sabaraha juta bikeun KMI karasa ladang ngaji teh karaos tah ku bangun ieu teh dekadenge eta teh parantos pengajian nepi ka dinya nyaho matak diomongkeun ge atuh henteu seperti kitu sugan ka yatim nepi budak yatim hayang sakola pangnyakolahkeun ku ladang pengajian teh kalah ke urang pengajian malam Jumaah jeung malam Sabtu kali-kali memoa beasa senok mah atuh kali 100 jelema ge 100 senok lumayan pan setengah karungeun leugeudeut ka yatim moal burung dahar kareueut karasa ladang ngaji teh ku batur ieu mah boro-boro ku batur dirina gitu robah-robah matak bahasana ikro bismi rabbikal ladzi khalaq gera baca ku anjeun ayat Allah dua rupa hiji ayat Allah nu tertulis ngaranna Quran dua ayat Allah nu tercipta ngaranna dunya baca Quran ngan ulah poho maca dunya ngarah agama alus harta boga baca alam poho kana Quran beunghar ngan adigung pinter maca Quran ngan teu bisa maca alam alusna agama ngan sangsara dua ke umat Islam baca Quran buka alam baca tuh gera baca bangsa batur mah geus bisa maca aya reungit pan batur menyeun obat nyamuk pan ibu mah meuli heuh ieu teh bangsa batur geus maca kaum lalaki resepna teh kanu bersih kanu glowing nyeun skincare ibu nu meserna belaan keur beas eueuh skincare beungeut bodas awak pewat padahal cek urang mah bae we atuh beungeut hideung oge teu kudu riweuh naha geus gebleg salaki ieu nu pokok ieu dirarubah antap irung pegek bae operasi ngarah mancung nanaonna mending juga ibu we kieu antep jadi hirup nu hade mah nu bareng jeung Allah mah teu boleh narimakeun matak jelema teh guguru kana alam bu geura sok guruan alam ibu ge eta teh anak awak ibu teh bacaeun rambut halis kumis bulu dada bulu bitis baca ku ibu rambut manjangan halis teu manjangan artinya Allah miara coba lamun ku Allah diantep buuk panjang halis panjang kuring ceramah di dieu teu sudi deuk balik deui nah kabeh halisna pararanjang teu sudi kudu ceramah di alam gaib komo pengantin anyar halisna pararanjang moal teu kieu anu mana aduh kateuing ku sia we Allah tegas nyiptakeun ibu teh sampurna waos tina tulang dina jero panangan aya tulang mana nu manjangan tulang leungeun nah huntu tina tulang teu manjangan Allah miara Pak coba lamun ku Allah diantep leungeun panjang huntu rangeteng au sagelis-gelisna ibu rangeteng huntu sudi sieun digegel tapi kadang-kadang ulaika kal an'am baldhum adol manusia makhluk sampurna ngareneng jug sampurna teh jeung hayam buluna jadi kok dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin tikotokna eueur aduk atau tulangna apaan ibu disebutna ge kaum seblak seblak tulang eta hayam kabeh manfaat urang disebut makhluk nu sampurna aya teu manfaat teuing ibu ngomongkeun batur renyem bibir teu ngocobrot ngomongkeun batur teh culi karena gosip teh dungdak dengdek eta teh nana gerhana nu can kawin teh kumaha urang atuh tong sok riweuh teh nantukeun takdir batur si itu kunaon babara katakan kuat wah sagedeung deui ngompol budak teh tah keur naon sok lamun dipikir matak nu ngaran kahirupan ku hayam ge eleh sok cobaan ibu ngenog isuk-isuk payu teh jiga ti kotok hayam mah di karungan 15.000 sakarungna dipake ngaduk kana bawang pudeg-deg eta bawang kuat alus kali-kali menu ibu karungan pake ngaduk bawang garing teh bawang lagi urang teh sakapeung ku hayam ge geus era leos deui urang kana orai teh pan ganti kulit ngan ngaran anger kunaon pengajian urang ai batur teu pati resep kana pengajian urang kunaon beda urang mah karek jiga orai ganti kulit teu ganti ngaran
ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti majelis, ganti masjid. Ari hate teu ganti-ganti, nu teu akur jeung dulur anger, nu pasea anger, nepi ka kasalaki pepelotot ge anger. Sok rumasakeun sok. Kumaha lamun urang nyerenteng sanurek ngahalangan. Ya coba lamun ladang pengajian aya perubahan sifat hirup, kasalaki jadi hormat, ka inung bapak jadi tuhu, jeung dulur teu boleh akur, jeung tetangga tara pasea kabita tabatur teh ku pangaosan. Ieu mah da atuh ladang ngaji teh kitu kasalaki ge molor wae atuh eta geus ngaji bari. Matak wayahna bubar ti dieu panggih jeung salaki, ibu gewat sadar tangkep ayah. Engke salaki bakal nanya, "Mama, wih ngaos teh nah aya perubahan." "Oh, tobat." Cek salaki isuk, "Mah, ngaos deui." "Nah, bapak miwarang bae ngaos ka abdi." "Resep aya robah sifat." Pan ieu mah bujeng-bujeng. Matak ulah nyalahkeun batur anu amek ka urang, salahkeun mah awak urang, bongan pika amekeun batur. Kunaon batur baeud ka urang? Urang anu kudu dibaeudan ku batur. Kunaon batur pedit ka urang? Urang pedit ka batur. Matak jelema mah pek silih ajenan. Kunaon batur ngajian urang? Urang ngajianan batur. Kunaon batur ngahargaan urang? Urang ngahargaan batur. Kunaon batur ngahormat urang? Urang ngahormat batur. Matak tong ngarep-ngarep hayang diajenan batur lamun urang teu bisa ngajianan batur. Weh. Matak hirup teh geuning ukur disebut teu kudu legeng. Aya bola lajo kuring naon tadi na pengumuman. Oh, aya na pengumuman. Tabligh akbar bersama Ustad Nono Gerhono, disebut Ustad teh muringkak bulu punu. Naha sieun teu akur jeung gawe. Ari Ustad naon gawena? Warasatul Anbiya, pewaris para nabi. Era Bapak. Ustad teh disebut warasatul Anbiya, pewaris nabi. Aduh. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baruh sampean ladang tahajud. Aya teu ustad nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di Sukabumi aya nu bareuh eta mah lain tahajud, asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma, korma teu dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nabi diwariskeun ka urang ka pangkat ustad. Nana gerhana pentajamna dibikeun moal. Cek urang geus udon geus 2 kali. Astagfirullahaladzim, ieu hate kuat goreng kieu. Tuh. Mata hakikat hirup urang teh can levelna jadi ustad, can levelna jadi kiai, lamun can bareng jeung akhlakna. Isin disebut al-mukarram teh isin. Nama jeung isin, sieun teu akur jeung gawena, manya aya al-mukarram baeud jeung batur. Manya aya al-mukarram ngahina batur ngaledek batur. Al-mukarram kieu. Matak geus urang mah jelema biasa. Matak kuring mah celana biasa, baju biasa, ngomong biasa Sunda. Teu hayang Indonesia mau nurutan ibu. Ibu mah ka budak teh awas jangan main sisi balong, nanti tigejebur. Awas jangan main sisi solokan, ti sereuleuke. Kurumuy akhirna ti kota saruana, cucu kakek dicari-cari gok di dieu, beuki teu balik. Urang mah Sunda we. Bisa kuring ku Inggris bisa, nah atuh henteu. Sok pecakan. In the name of Allah, the merciful, the compassionate. Ngartos teh. Boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun ti magrib. Matak geus we Sunda. Da bahasa kuring, karakter kuring, kriteria kuring jeung bahasa kuring. Matak tong sok gaya teuing hirup teh lah. Bener Bu? Tuh kajawab bekening urang teh ukur disebut di luhur ge pan aya pejabat disebut pejabat kusaha ku rakyat. Aya pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk gitu. Aya pejabat rakyat eueuh nyarek mimpin cucunguk. Jara di pejabat teh lantaran dicoblos rakyat eureun nyoblos moal jadi naon-naon. Matak lain urang kudu hormat ka pejabat tapi pejabat kudu hormat ka rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat mah matak hei pejabat hargaan atuh euy ka hayang rakyat. Lain melaan beteng sorangan teuing. Manehna mah batuk saeutik ka Singapura, rakyat mah kapus hese.
Urang mah wanita teh ngomong kieu pedah we di dieu eueuh pejabat. Kumaha tuh lamun aya teuing kalepasan we eta mah. Batuk euy ah. Nya moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat. Matak nu kudu dihargaan teh lain pejabat tah rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Kali-kali mah pejabatnya nggak barang hakan jeung hulu asin atuh. Nah rakyat mau unggal poe barang dahar jeung eta. Lain ieu barang dahar teh hei 4 sehat 5 sempurna kagenep kudu cuci mulut. Aya rakyat bagian lalajo. Aduh nepi ka teu ngeunah urang nu ngajadikeun si eta nu senangna. Bener teu, Pak? Oh. Ayo tadi mah meureun teu dibere cai teh bisi salah ustadna meureun. Tapi nyogohan teh ulah nyungkun kieu buat opat. Dienum kabeh ngarebek beuteung urang. Hiji we. Mal mungkin aya pejabat. Tah ieu kuring bisa ceramah di dieu aya 2 nu berjasa, hiji nu ngulem 2 jamaah. Sok nu ngulem aya, kuring datang jamaah eueuh, narek ngomong jeung temok. Bener? Nya matak lain kuring nu kudu dihargaan ibu nu dihargaan matak nu hoyong wih jum nu deuk sare pek nu rek ngobrol kop nu rek nyoo HP sok degeus kagok sok we coo kadinya sok. Ieu ku ceramah teh kababad sararea euy sok tagogeun HP teh kieukeun sok hayang teh beak baterai aing mah da. Matak geus we hirup kudu kapake ku Gusti tong riweuh matak ilmu teh gawe pan ibu ge bisa nyebutkeun alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah mana gawena heh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah lamun bener baroga gawe geus eueuh ria teh naha geus ngaku puji manu Allah lain urang naha urang mah ngomong alhamdulillah puji dicokot ku urang tapi ka hey boga kongkorong jepret foto alhamdulillah 40 gram dari suami kumaha cek tetangga saha nu nanya sok nunjuk saha ibu sok ai seuri tong bari tutunjuk bisa kasih geng batur si eta cenah kitu tong ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah tong ngedeng-ngedeng kongkorong ka jelema nu teu boga tong nemongkeun geulang ka jelema nu eueuh naha tong sok mapanas batur karunya hatena dibikeun moal na mah jeung kudu mapanas teuing well bener gitu alhamdulillah pan sadaya puji kagungan Gusti ieu mah karek tarawih genep we ge parag-paragna Facebook. Alhamdulillah tarawih ke-6 lancar ka-7 ka-6 leungit statusna eureun tarawihna sia jadi tarawih teh hanya berkebutuhan untuk status nanaonan anta budallahu ka'annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah tah ikhlas teh urang ibadah cukup Allah nu nganileina geus teu hayang ditelai ku jelema lamun hirup bareng jeung Gusti sok ayeuna ibu dangdan ngeus lipstik ngeus turun ti imah gutak kita kareupeun kaca geuning urang teh geulis kitu tah turun ti imah koceak budak tetangga ya eta bongot amek teu nama jeung amek da amekna ibu teh kunaon panyakit mah aya na awak ibu bongan diri ngarasa geulis sehingga cek batur ya eta beungeut ngarasa dihina da bongan diri ngarasa geulis bapak daek ka masjid ngarasa diri getol ka masjid kumaha cek batur kaduul sia mah ka masjid teh moal tengah wak gagabah nu adan ti subuh nepi ka isya teh aing teh nama jeung kudu di aku tong sok kagoda ku bibir jelema pak da jelema mah teu boga nilai naon-naon bener tah urang mah ibadah teh sok hayang kapake wae ku si eta Allahna ka mana ngayakeun santunan ka fakir miskin kudu we dipoto jeung fakir miskin. Alhamdulillah parentos santunan dari setahun sekali nah memang na fakir miskin hirupna setahun sekali gitu nepi ka ceramah teh asa karareuna matak hirup bareng jeung Allah teh berat urusanana adalah hate tuh lalajoan kawung ibu teh kudu era ku kawung kali-kali mah tangkep tangkal kawung
akar kawung digodog tina 2 gelas jadi 1 gelas pencegah penyakit ginjal mata kolot baheula eueuh make cuci darah nah akar kawung di dalaharan naik deui kana tangkal eueuh sasak pake sasak keblus ka jerona ibu kamari Ramadan ngadahar dawet ti mana eta aci kawung naik ka luhur aya nu hajat nyieun janur tina daun kawung ibu beberes sasapu tina nyere kawung aya gula tina dahan kawung kawung kabeh manfaat kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa paruha fis sama Qur'ana tanggal kawung mere ibroh pelajaran ka hirup urang coba urang nepi ka era ku kawung domba kencarkeun sanajan lapar domba cenah ngencar kali-kali mah domba lapar paling nyokot daun sampe coba manusia lapar daunna didahar sampeuna didudut beutina digoreng kulitna dilebok atuh eta pagerna dilek-lek nu boga sampeuna dikadek mata kadang-kadang hirup jelema nu ngagugu hawa nafsu hukumna ulaika kal an'am balduhum adol leuwih ata adol tibatan satok heueuh nya tuh buka so anjing sakadang anjing guru keur urang tak abdi papanggih jeung anjing tara dicarekan lentong punten pun guru cek tetangga teh ilah gelo cing teh nyebut nu gelo nah cenah guruna anjing abdi disebut nu gelo sok kasihkeun arah ibarat ibu indit ka jalan aya jelema edan cek nu edan ka ibu aya nu gelo aya nu deuk amek moal disebut gelo ku nu edan si eta leuwih mata hirup potong kasih gengan disebut batur leuwih edan si eta teh disebut nu gelo palebah mana kuring guguru ka anjing sok urang bongkar sanajis na baham anjing masih kena bisa dikumah ku 7 kali kalian make taneuh tapi najis na baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantal apa padeukeut hate rujar saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanjerian batur lamun rek make dalil heug salamatul insan min hibdil lisan salamatna jelema gumatung bisa jeung teu ngajaga letahna tuh nu ditukang keur ngomongkeun ku capetang bibirna cenah kitu nya bae we atuh meuni loba komen teh bari cek si ibu teh nyawa ari aing ira ngomong cenah teuing atuh ibu anjing wae bisa jadi guru Pak lamun jelema maca kana Allah budak ya budak kan antep da ibu jeung budak teh soleh budak ibu mah ngamuk bere 5.000 kalah nonyok ka salaki coba budak ngamuk bere 5.000 bawa ka warung cager coba indungna budak pasea jeung budak tetangga 5 menit pakaleng-kaleng coba indungna 7 tahun baeud keneh jadi nu soleh teh saha sebenarnya budak tah mata kali-kali mah ibu teh hargaan tah budak lain tempo maneh pret tempo mamah ika salaki pasea wae heueuh nya bongan hirup cicingna di tempat eta maka urang teh kudu miraga sukma ngawujud dina bentukna ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana sehingga ladang ngaji teh rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang beres ngaji bakal silih tepunganna euy teu nyangu nyata urang mah teu kabedag beas aya ieu ti majelis 3 letter sok nyangu genah lamun geus kitu nah budak teu sakola eueuh ongkos nah ka mana salaki kabur loh cek RW jeung cek RT yeuh atuh keur ongkos budak bisa sakola deui eta we ngulik manu leutik heula ulah wakanu luhur-luhur atuh lain ieu mah rindu Mekah haben we unggal tahun umroh aya budak yatim di arantep asa weureu hirupna teh neng bilih tunuh bobo tunuh teu henteu be inungna atuh sarare kayaknya pek hirup jelema nu kosong bakal ngaji diri ngajenan batur urang teh saha batur salah eunteng keur urang ge bisa bener teh lalajutin nu salah da ibu ge bisa balik rumah tangga teh lantaran lalaju batur pasea wae burger weh kumaha ceuk ibu pak urang mah ulah pasea jeung si itu gandeng kumaha ceuk salaki heueuh mah pasea wae teh perlu ba anak kumaha ceuk ibu heungan anakna harasem beungeut kumaha ceuk bapak heumeur nyieunna bari baeud kitu ibu balik rumah tangga jelema bodoh ieu geus pinter ngaledek nu bodoh deuk ngaledek mah teh kudu pinter jadi jelema balat ge bisa kunaon ibu ungeuk ngartos benernya genah ieu pengajian lo bener ungeuk-ungeuk teh Pak
teuing kunaon da urang mah teu ngarti ngan rata-rata ngadengekeun teh kitu teuing kunaon matak hirup cicing dina fungsina masing-masing cicing pakades dakwah di bidang pemerintah, TNI dakwah di bidang ngurus di bidang ngajaga negara, polisi ge dakwah di bidang ngajaga keamanan, ustad ge dakwah ku cara ustadna geus tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran silih ajenan dina tugas masing-masing ngarah Islam teh ka tempo hebatna. Palurah dakwah, pakades dakwah ku bidang pemerintah, polisi dakwah newakan penjahat. Matak polisi mah wog dakwah gede sorak, polisi angkat tangan sieun penjahat. Coba lamun polisi angkat tangan nges polisi gitu mah dirok gitu lah. Pan ibu ge mau motor STNK prit dari mana ibu jug sieun ku kumis nage. Coba lamun polisi dari mana ibu komo aya penjahat aw tewak mengeus tong jadi polisi gitu mah. Polisi mah kudu dedeg pangadegna ge kudu heuras kudu teuas. Wibawa negara aya di polisi, TNI sarua. Otak lamun dina upacara bagian daripada perkumpulan ustadna aya, TNI aya, polisi aya, kades aya, pak kades pembina upacara atau pemimpinna TNI. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap dilaksanakan. Pan kitu rata-rata jawab ku pak kades bari hoak da sarua laksanakan. Teh teman jigana geus pasti ajeng pamajikan. Coba lamun bab nu kitu ku ustad leungit wibawa negara. Lapor pak kades. Maknya aya upacara kuat lentong gitu atuh Pak. Tah ustad mah wayahna bagian ngadoa. Ustad mah lamun TNI ulah ngadoa. Sebab lamun TNI ngadoa karakter TNI dibawa mau tuh ya Allah. Mau tadi cabok mau ku malaikat. Tim mimiti kades, tim mimiti polisi, tim mimiti TNI minta doana ti saha? Ti ustadnya. Abdi mah apal Pak Kades dek jadi kadesna. Pak Ustad doakeun abdi bade nyalon. Sok tanya bisa percaya. Bapak polisi ge sarua, Pak Ustad doakeun abdi. Cek TNI, Pak Ustad doakeun abdi. Hopek didoakeun ku ustad mah. Ngan wayahna geus jaradi tong mapohokeun ustad. Jadi lamun geus jadi kades, jadi TNI, jadi polisi, sing ingat ladang doa ti ustad. Tages jaradi teh aya meureun ka ustad teh. Si eta mah jeung nunjuk irung urang deh. Bae cerina akrabnya Bu. Lah tuh dah. Maknya kudu dibejere beaskeun. Nah, dakwah dari senjata paling hebat iwati doa. Bisa jadi Pak Kades jadi teh didoakeun ku ustadna, jadi polisi didoakeun ku ustad, jadi TNI didoakeun ku ustad. Mata geus jaradi teh aya meureun. Cek Pak Kades pinter ya jelema. Islam kuat teh lamun ngahiji. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya jamaah tabligh nu tilu poe tilu penting sok cicing di masjid gini. Jamaah naon teh Bu? Pak. Jamaah warid. Ho aku kumaha urang dieu we. Nganten abdi mah jamaah huruj ngaranna teh. Keun bae tong silih geureuhkeun. NU silahkan dengan cara NU, Persis pek ku cara Persis, Muhammadiyah pek ku cara Muhammadiyah. Jamaah tabligh pek ku cara jamaah tabligh. Silahkan gerak cicing dina bagian masing-masing. Teu kudu silih geunggeureurkeun da moal matak beakeun hancengan atuh. Ieu mah itu ulah, ieu mentong, ai sorangan ngajedog, ai si eta sehat gitu. Keun cenah dakwah babarengan. Nu NU pan ari NU mah loba metode Ibu. Make nada pan eling umat. Orang NU mah ku nyanyi dakwahna teh muslimin muslimat hayu urang berjamaah salat subuh ayat setengah genep maghrib. Di Persis tara pupujian sok bisi punten bisi didaya orang Persis geus da abdi apal atuh Persis mah tara pupujian NU mah osok ulah silih geureuhkeun da masjid teh butuh eusi lain butuh pasea antara pupujian jeung henteu
tak naon lamun areling nepi ka dinya nya. Bener Bu. Sok di NU mengapalkan sifat wajib wujud kidambako muhalafatulil engab batu engab teh cara ngomongkeun batur teh wujud kid bomba domba dumbang bomba domba dung dung tah ibu keprok bomba bomba domba bomba 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 domba dung dung dam domba domba dung dung bomba domba domba dung dung domba 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 bomba atuh da didinya teu ditabah mending bibir urang di Persis aya nu kitu eueuh kan bae nu penting silih ajena da angka 10 ge dihitung ku ibu mah 5 tambah 5 cek budak mah 7 tambah 3 cek kuring mah 8 tambah 2 cek bapak mah 8 tambah 1 cek kades mah 6 tambah 4 nges berbeda jalan hasil nama 10 keneh dek NU dek Persis dek Muhammadiyah dek Jamaah Tabligh Islam keneh Islam dek Comro dek Misro sok dek naon deui gegetuk peuyeum anger sampe keneh sampe nama ge jeung kudu pasea Ustad ge maca shalawat ge barareda ari ibu di Tasik jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik geblus ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha Garut leos ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib Tasik Garut Banten beda tata cara maca ngan sarua nu dibaca mah sholawat keneh sholawat ibu punten aya nu maot kali-kali ngiring tahlil kitu nah cing teh bener cenah euy tepung jeung Allah mah gampang wiridane puihkeun nah cing teh belegug mana mah maka jeung tepung jeung Allah Nabi Musa wae teu sanggupeun Gusti abdi hoyong ningal gamparan salira Gusti ceuk Allah teh tempo panon poe serab Gusti nempo ciptaan kami nyebut serab komo nempo kami nu nyieun Nabi Musa ya Ustad pedah daek kikituan nyebutkeun tepung jeung Allah nah cenah talung urang tepung jeung Allah coba sih itu 2 tahun ka tukang naon ditelepon ning aya kasusna ya Allah ilaha Idul Fitri Jumaah kan dianggapna Allah teh DKM meureun ku sia tah cing teh kumaha teh Allah mah geung tepung jeung Allah ah cenah kitu geuning bentukna teh ranyai dianggap kica-kica Allah teh urang bawa kana persamaan nu tungkul maca la ilaha illallah nu ngagideg maca la ilaha illallah nu muih ge maca la jadi hanya sebatas tata cara anu beda tujuan mah sama teu kudu riweuh tong pasea geuning di urang mah aya hadroh nah di Arab eueuh di Arab eueuh shalawat di kieu-kieu nya bae da Raja Salman teureuseupeun jug nabuh di dituju ieu mah hanya orang Indonesia anu shalawat di dangdut-dangdut engke teh dangdut eueuh shalawat nyampak kitu maksudna mah ai datang ge teh mah entau da teu ngartieun dangdut urang ditu nya jadi tata cara ge berbeda Ustad ge barareda nu diudeng pek nu digamis pek nu dikopeah pek nu disarung pek atau nu jiga urang ge pek tetangga ibu dicadar pek ieu mah tetangga dicadar nanaonan dicadar jiga nu hayang dipek-pek ku mix eta mah dukung ai batur aya kemajuan teh ngomong sing hade umat Islam nyai maneh mah geus bisa dicadar pepeuriheun emak acan ka ditu ngeunah ka dieu ngeunah coba jeung nu tadi nanaonan dicadar kos lain umat Islam hirup teh dukung batur geus kitu teh bener Bu sing istiqomah kitu nyai kitu tah nu harade hate mah lain iman nanaonan dicadar geuleuh aing mah da sadil atuh da Ustad barareda beda anya tak mamah hayang ulum ceramah teh nu bari curhat mamah dedeh ulemna lain urang matak aya program TV mamah dan aa curhat dong iya dong mah corog abi menyeburutnya tuh usaha omongkeun ka mamah dedeh kumaha ceuk mamah dedeh datang ke RT nyeun BPJS sopak bebengok etana
mamah dede mah bari curhat. Aya tak mamah hayang nu pinter Quran jeung hadis, nahwu jeung sorof. Ustad Adi Hidayat di Banten cerdas anjeunna. Mamah yang nu bari heureuy Ustad Abdul Somad. Mamah yang nu pinter ilmu sejarah Gus Muwafiq. Mamah yang nu keur viral jeung tukang teh Gus Miftah. Mamah yang nu juga ojek online urang. Mamah yang nu make kupluk balad guring Ustad Epi Effendi. Mamah nya teh hayang anu nerangkeun karuhun Jawa Barat. Karomahna jeung sagala rupana Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Mamah yang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip. Mamah yang nu lentong Agim. Pan lentong Agim ibu. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bersyukur ya bisa hadir di tempat ini ya Bu. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah panitia tetengarti nu dihareup bet kolot wungkul. Matak naon atuh bentangna urang dieu tagogeun ngalah urang sumanget. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit. Karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan. AA gimal lentong Pak. Anya tak mama ngulam cara mate hayang nu bari nyanyi. Oh mak ti Tasik. Da Roma Irama mah dakwah bari nyanyi silahkan sapanjang eta nadana henteu maksiat. Euing nyanyi nu ayeuna rada lieur, maka aya buka dikit jos. Jangan ngadeng lagu ayeuna demi Allah tah. Da ngadeng lagu Roma Irama mah ngandung syair di jerona aya dakwah aya ngajak eueuh ngejek. Nah, ieu lagu-lagu nu ayeuna Pak aduh. Maka jeung pulang berbadan dua nya nanaonan keneng atuh. Di mana maneh mah jeung berbadan dua. Nepi ka menjadikan sebuah kebanggaan. Nya lagu ayeuna araraneh sih. Otak nu hade mah lagu bareto. Lagu Sunda nu bareto nu halus teh. Tetep dedeh moal burung di pisono hate kuring moal cicing atuh moal benang di bobodo panutan imut basa kuring anteng nyawang aduh ragamitineng hate jadi honcewang eta lagu kolot baheula Pak. Coba bandingkeun jeung nu ayeuna lieur ngadeng lagu ayeuna jeung pulang berbadan dua buka dikit jos jodoh dunia akhirat. Si eta mah pacaran dunia akhirat berarti iraha kawin. Silahkan bernyanyi tapi dalamna adalah dakwah. Sabab bapak oge di masjid nyanyi tapi eusina dakwah. Palawargi sadayana geragugah wirehing waktos parantos subuh sakali deui palawargi sadayana atuh teh hudang wae jugerda geuning aliang umat ningang ibu buraung abah teu eling ieu tah tong sok kitu teh berda nyata mama dakwah teh hayang bari nyanyi mak cekal dieu da dakwah na Roma Irama dengan bernyanyi. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Tuh nuker harewasan deui tuh
kuat kadenge teu sangka cenah keur kasep teh alus sorana nuhun tah lamun ieu ngawarangkong teh lain juga itu gandeng ieu Roma Irama dakwah teh ku nyanyi di Amerika aya lagu Roma Irama terpopuler katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, la ilaha illallah. Tuh, penggemar dangdut gini gitu. Dakwah dengan nada silahkan sepanjang eta nyanyi sepanjang nada teu kaluar tina tetekon. Dan untuk menang mah pahili ibu resep dangdut pek ngantong pahili jeung adan manya aya adan juga dangdut hayalah sholah wa 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 hayalah sholah ningang cek DKM oh ye wah digemok ta masjid di mulain ungah nah hap teu meunang pahili urang Sunda boga sawer panganten bul kukus menyan kamanggung nyembuang kawang awang menang pek ngan ulah pahili jeung Fatihah bapak ngimaman di tukang 60 ai Fatihah juga nyawer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wah teu cager RT nu pangheulana ngamuk tah orang aya ka masjid rada gelo imamna tuh matak wayahna nu jadi imam mah wayahna kudu pun guru saha nu tadi ngaos Quran raoseun eta jadi imam entong juru kawih mah pi omongeun moalnya aya Fatihah dikawihkeun aduh buat jiga beluk atuh jadi nu teu menang teh pahili matak Roma Irama mah ayeuna ge disebut we raja dangdut da takdirna jadi penyanyi da baheula teh pernah labuh ibu pernah labuh tina panggung keur leutik pan ibu mah lamun labuh gubrak aduh Roma mah gubrak aduh lamun pun guru anu tadi ngaos Quran nitah nyangu ka istrina gera nyangu geus burit tah Roma malin kitu gera nyangu geus burit mun kuring jadi kenek alus Bandung Sukabumi dua deui ceu jadi kenek HD Pak Roma jadi kenek aduh pi omongeun Bandung Sukabumi dua deui ceu dengan orang dia beki heureuy Al-Fatihah matak berdakwah teh berbagai cara mamanya teh dakwahna hayang nu make budaya silahkan ulem netong kuring saha dalang sabab dalang mah dakwah dengan budaya mana bukti wayang adalah dakwah toong we beungeut semar bodas kulitna hideung kuncungna salapan jadi dina eusi sirah manusia lamun rumasa umat Islam 88 sifat Allah asma Allah zat Allah jeung pilina Allah pagaweanana Allah salapan ya bu mantak bijil kakawen pan semar iya we nangun pan kudu aya goong aing masih eta mengajak seuri wae semar kuncung dan narwulu rupanu sawarna janggelek jadi satria kanca dakwah secara budaya bener matak silahkan berdakwah dengan cara masing-masing urang tong ancrup karena metode batur da urang mah can karuhan jiga batur bener bu hari ibu hirup aya kahayang teu hayang naon masyarakat jelema sangsara hayang beunghar gitu kan jelema sangsara hayang beunghar aya geus beunghar hayang naon nu bodoh hayang pinter geus pinter hayang naon nu kedul hayang daek geus daek hayang naon
nah jika nu lieur jelema gering hayang cager geus cager hayang gering eta pertanyaan teh jika nu hese padahal mah babari jelema gering hayang cager aya geus cager hayang mela anu gering jelema sangsara hayang beunghar aya geus beunghar hayang nulung jelema nu sangsara rakyat hayang jadi pejabat aya geus jadi pejabat hayang nyaah ka rakyat selesai jawaban tah eta teh ngaranna teh teu leungit tina ilang sifatna matak cekolot baheula ulah poho kana purwa daksi keur sangsara hayang beunghar geus beunghar kudu nyaah kana sangsara keur jadi rakyat hayang jadi pejabat geus jadi pejabat kudu nyaah ka tah teu poho kana niat awal loba rata-rata jelema jadi ungah adat keur sangsara ngarokok bareng kudu dihiji kuduaan geus beunghar mah ditanya ke kuat hese kunyem si tulang keher keur can jadi pejabat mah aduh babarengon geus jadi mah di WA ge tara ngabales cucungik teh teteh ngaranna teh ungah alas ya kumaha lamun urang ngagubrag saha nu rek nahan cek ibu rezeki maka jeung rezeki ibu anugerah abdi musibah oroream teuing digulung ku kolot wungkul mun ku budak ngora mah digulung na aya untung ieu mah ku kolot uream ari ibu hirup di dunya aya kahayang hayang naon hayang salamet dunya datang si Udin datang kepadaku dia bertanya doa minta selamat baik ngacoke aku menjawab inilah doanya inilah doanya baik itu dari penyanyi asli Robana atina aye fil akhirati hasana wakina aduh jadi budak wali kabeh wali jadi penyanyi pan wali mah ustad utak nyanyi nanti nu kitu we datang si Udin datang kepadaku dia bertanya doa minta selamat aku menjawab inilah doanya nenen inilah doanya ger tarobana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab hayang salamet dunya jeung bener teh jika ai bener teh kudu bukti gawe ari ngadoa jiga nu nya ya Allah paparin abdi kasalamatan dunya akhirat ai di dunya kana gosip beuki popolotot ka batur bibir renyem hayang ngomongkeun ngalengkah kana salah boro-boro di akhirat di dunya ge dicekek batur ibu matak cukuring mun eta doa hayang salamet dunya akhirat buktikeun gawe ayeuna bibir balem ceuli tong resep gosip panontong popolotot ngalengkah tong kana salah akhirat salamet da Allah nu boga dunya aya usaha ti manusia menuju kana arah kasalametan tuh karek nyebut bener eta bener bener tadi omong gede tayana ibu kunaon nyakolakeun di dia ieu teman MI madrasah ibtidaiyah ya budak ibu disakolakeun kunaon ibu disakolakeun di dia hayang naon hayang budak pinter loba teuing nu pinter mah nganu teu nu ngarti hese nah ari itu nu ngaoplos pertama jeung pertalit bodoh da pinter teh gaji gede jabatan boga tapi pertama dilebok ku si eta mah berarti pinter ngan teu ngarti bro aduh well ibu tujuan nyakolakeun di dia teh eueuh deui hayang boga budak nu soleh tah hakikat kahirupan soleh hitung ku awak ibu ukur ku awak ibu asli ibu asli ya malahan mah Allah teh malaikat teh pernah ngadoa ya Allah tolak sholatna tolak zakatna tolak saumna tolak ibadah hajina sapanjang anak goreng patut ka inung bapana cek nabi amin malaikat nu ngadoa nabi nu amina pasti diijabahna mun kuring ngadoa ibu nu ngaaminana geus doa mangmang eta mah
nah make jeung mangmang ibu nu ngaaminan loba dosa kuring nu ngadoa ge sarua loba doraka ai ieu nu ngadoana malaikat nu ngaaminanna Nabi Muhammad ya Allah tolak salatna tolak zakatna tolak ibadahna sapanjang aya anak goreng patut ka inung bapana matak budak disakolakeun ka dieu teh cenah ngarti jasa nu pangbadagna adalah jasa indung jasa bapa nepi ka Allah gaduh janji lamun anak goreng patut ka inung bapana laut siap bahe bumi siap hancur gunung siap bitu langit siap parem dunya siap nepi ka beak kunaon sababna aya nyeri hate inung dihoak disentak kudu ngaran bebengoh anak nyeri na ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan eta nalika anak geus gede wani popolotot kanu jadi inung kolot ceurik ngan teu katempo dina raraina tapi batin mah nyurucud cai panona di dinya doa ditolak nu ngaran anak bongan dosa kanu jadi inung bapa matak budak soleh alus ka inung gitu tah situ percaya mah keneng dengekeun ayat panitah kolot hese digugu ai kabogoh nepi garcep gerak cepat dititahku kabogoh mah pang meserkeun rokok bolanyeng meser kopi bolanyeng tinyuh bolanyeng cokoteko opat balikan ka warung ditanya aku pisalakeun ku kabogohna ridho dititahku ii ridho banget barudak ayeuna nah dititahku kolot nyi ngomah wadah engke nyi mandi mengke nyi salat engke atuh mah meuni fanatik teuy dititahku kolot naha tarana gugu ha aya dititahku kabogoh bari jasa nu gede mah inung bapa teh saragam ti kolot baju ti kolot ongkos ti kolot disakolakeun ku kolot bener tuh Bu aya kabogoh boga jasa naon bejaan ya kabudak ya budak abg nu keur bobogohan tong bebela teuing lah tong murahan teuing ngewa lah ieu mah putus jeung kabogoh jebleh make jeung jebleh alo deuk mere nu leuwih alus kabogoh neng eueuh nu datang nana gerhana tong sok mempertahankeun jelema geus emungeun antep sok olo-olo dipertahankeun bebengok kabogoh mah ukur loba nanya ieu nu bapa matar loba nanya nyai geura tuang tuh kumaha dipangmasakeun tah kumaha dipangnyangukeun tah kumaha geus dipangngakeukeun kolot ka anak ibu kabogoh mah ukur loba nanya kamu udah makan belum kirim beas uden lain loba tatanya dadahar teh lain ku cinta tapi ku beas dahar nasi makan nasi minumnya enteh cai enteh maksudnya dahar cinta minumnya air mata dirayu ku bebengok lalakina bahasa ngarayuna HP ku Xiaomi kartu putri boleh kan kita jadi suami istri hayang ongkek ngadengan ge tah cing kasolehan urang teh cecebgeun dina dada ulah karayu ku bebengok lalaki anu sifatna palsu keneng jatuh ti tajong kamu sakit palsu teh tah kanyataan mah ieu nu geus kolot jatuh ti tajong cek salakina eta batu eta cokor neuleuh atuh tah nu asli mah init-initan mau motor butut beberek-bekan mogok dorong kuduaan cur hujan nyebutna iin diaan hareeng mah kolot nu riweuh coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut bari mogok dijejak motor ganti cek aing oge atuh nya Bu matak palsu bobogohan ngaranna ge bobogohan kepalsuan nyeri kulit huntu nah kunaon maka jeung nyeri kulit huntu palsu cinta sejati nu sebenerna mah inung bapa ka anak kunaon disakolakeun DMI ngarah diajar agama kunaon ngarah ngarti agama ngarah sadar jasa nu paling hebat adalah inung jeung hiji tah nu soleh teh badak sok sakolakeun ulah ngan seukur 55 budakna teh sakolakeun da ieu sakola ieu teh bakal gede kusaha kurang dieu teu mungkin kuringnya kolakeun di dieu ka jauh-jauh urang Sukabumi masantrenkeun ka mana ka Sukabumi lah maka jadi pesantren ka Bandung ka naon Ibu urang Bandung bakal gede ku urang Bandung Sukabumi bakal gede ku urang Sukabumi bener matak ibu nyakolakeun pek sakolakeun sing pinuh di Sukabumi kakara mun geus pinuh init ka Bandung aya kitu mah dia kosong mah jeung leos ka Bandung ya Bu
di Sukabumi teu kurang ilmu para ustad para kiai jangan lebih luhur batan kuring mah teu boga naon-naon urang dia mah hebat beak ti karep Sukabumi moci mun Tasik ranginang mun Garut dodol mun Cililin wajit lamun Subang ganas lamun Baduy kadu lamun Sukabumi moci nah apal pan tiap ceramah di bahanan geus apal deui Sukabumi pasti moci ngalamun eueuh di dieu nyameureun teu persiapan eta kade sing hade ka indung Bapak demi Allah dibaeudan ku batur paduli diputuskeun ku bogoh paduli harta harti gedong boga sawah lega mobil aya nalika indung Bapak geus eueuh harti matak harta yang paling berharga adalah keluarga matak ulah nepi ka anak jeung incu anak jeung anak parebut warisan melaan warisan kolot mun bisa mah lain urang kudu menta warisan ka kolot mun bisa mah urang barang bere ka kolot bener matak dunya siap hancur gunung siap bitu laut siap bahe nalika aya anak maneh hohoa ka indung bapana paingan zaman kuring keur leutik mah eueuh gempa baheula mah zaman kuring mah eueuh musibah di mana-mana jelegur di belah kidul jeleger di belah kaler sing koceak di belah wetan eueuh baheula mah aya-ayeuna kuat minang banjir di mana-mana nya Bu kunaon boa-boa boro-boro mah anak batur anak ibu ge nya wani nya ngahawa ka ibu teh nya nyaho urang oge biwirna alus nah ari ibu merhatikan biwir aduh aing mah pala laur ibu-ibu di dieu ibu geus kolot sunihin keneh biwirna alus liur merhatikan biwir dalamun ibu kawin jeung urang mah moal kuat bibir urang mah capetang nyarekan telak rasa mau teh sabulan can angeus-angeus kade sing hade ka indung ternyata indung Bapak teh gerbang surga jadi mun ibu yang ka surga gerbangna aya di dunya saha ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridona indung Bapak murka Allah gumantung murkana indung Bapak mata kade keneng sing hade ka indung Bapak ibu gering baheula keur leutik kolot mah cicing gigireun nyokot cai asupkeun pan anu kompreskeun karena tarang ibu nyai geura sehat lamun anjeun geus sehat hayang diki hayang naon ku mak bakal dibawa kolot ngolo anak ngarah cager lahir batin jadi cager pir lain dijampe lain didoakeun ku bahasa nyai geura damang mun geus damang hoyong naon ku mak moal burung dibere ayeuna kolot urang gering aya teu anak cicing gigireun tah di dinya Pak moal bisa ngulangkeun darajat kolot teh mata hutang kamana-mana bisa bayar tapi hiji hutang jasa indung Bapak moal pernah bisa kabayar ibu umur 30 tahun baheula dirorok di zaman orok diongkelet-ongkelet di zaman lemet dipupunak di zaman budak 30 tahun dipiara ku kolot ibu nikah dalam jangka waktu 30 tahun hampura balikeun tah harta kolot moal kapulahkeun bener matak paingan atuh gerbangna surga adalah indung jeung Bapak goreng patut ka indung Bapak punten salat ditolak zakat ditolak ibadah ditolak nah aya indung Bapak nu teu mika ridho kana gorengan kalakuan diri urang matak uih ti dieu teh sing hade ka indung ibu rumah tangga balik sorangan kumaha ceuk indung kunaon nyai teu jeung salaki pasea mamah kumaha ceuk kolot yap nyai ka dieu maneh titi emak oh menta jajan heula maneh titi emak balik oge kudu ka emak ngan wayahna entong monok di imah emak lain deuk ngusir emak mah naha keun emak rek menta hampura kadu jadi minantu loba indung urang nyuh hareupeun minantu jang hampura budak emak bisi goreng kalakuan bisi teu balik omongan punten loba kolot rag-rag darajat hareupeun minantu melaan naon melaan anak sieun awut-awutan na rumah tangga bener aya nu mampu berjuang seperti kitu Allah saha iwati kolot matak sing hade kanu jadi dua barokah natina ilmu teh enteng mun pamajikan geus alus ka salaki aduh mun dibahas bakal kasindiran ya mah ukuran ilmu barokah teh mun pamajikan geus alus ka sing tarik sok heungeus mun bahasa tong luhur teuing batan salaki asli ibu malah mun bisa mah ibu teh sikap ka salaki teh ngahargaan bener-bener ulah nepi ka rek dihargaan ku salaki urang lamun lain ku pamajikan
balik ti panyabaan ti sawah ti kadel ti gelur ti wetan papageun lawang panto lain api-api ngariung arisan geuning nyieun perjanjian limaan aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar tanggung renteng teu opatan bang emok geuning ai bebeja ka salaki arisan ngabohongan teh salaki datang papageun rengkuh ka salaki teh bapana geuning sumping gek diuk dina bang barung cokot cai nu tiis keun bae teu make gula bikeun ka salaki pupuntenan punten bapak cai teh cai we teu ngai gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula ternyata nu amis teh budi ibu ka salaki kajeun teh manis dibikeun adi ibu ngocombrot we mah hayang nyeblok geus kitu bawa ka cai beulih bapak teh acan ibak tah ieu anduk ieu odol ieu sabun dekul salaki mani beres mani papageun deui ku ibu tah ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadah mangga bapak netepan dekul salaki salat geus salat kuliwat ibu ka hareup rek naon nyuuh nalahunan salaki pok ngomong bapana puputon kembang kedaton buah kolbu jeung cemah jiwa akang teh hormateun abdi da kunaon bapak teh damaeun abdi hormateun abdi punten ti bareton nepi ka ayeuna rumasa abdi can jugumakeun jadi salaki tah kuduna mah kitu pamajikan ka salaki teh da apa ceramah itu jero teuing da ditempotina beungeut teh kieu we nah cirina eueuh di dieu teh nu kitu teh eueuh tah belah dieu nya ge disaragam deh ka salaki can kitu tak komo belah dieu nyaman teu pisan teh nu aya ge salaki balik teh jeung nagog menang duit teu kitu tong kitu ngeus salat bawa ka dapur bapak urang tuang da emah gitu acan neda tuang ka salaki nedakeun urang siapkeun ku ibu teh bala-bala 2 siki cengek 2 siki kurupuk 2 siki eueuh deungeuna pok ngomong punten teu aya rencang nanya bapak sing sabar tempo huap salaki sagede pereup ternyata nu ngeunah barang dahar lain loba deungeuna tapi ngeunah na dahar mah ngeunah hate dingeunahkeun ku pamajikan kadenge sadil atuh da sok jawab cek ibu teh odok urang ge kikituan ka salaki ngan salakina kudu nu kumaha heula atuh marukan arek dibahas da moal roream teuy mung ream mung engke ngulem deui ustadah ulah urang ream marukan arek dibahas oream ngebahas menjadi hate orang oke aing kuat ciramayo ya ada kurang gitu kan kasalah ngan salah kena mau dibahas punten lah mah gandeng licik kumalamun orang nyerenteng sanu rek halangan pamajikan alus ka geus entong salaki alus ka geus wah mong tong dipaksa mong karena sesuatu yang dipaksakan tidak akan nikmat tah nu katilu keneng dengekeun nu katilu penting naon eta mun murid geus alus ka guru barokah ilmu ieu mah da kakolot goreng jeung dulur teu akur ka guru ngalawan geus moal balik ilmu teh Pak da pakades jadi kades jimatna mangan 2 alus ka indung alus ka guru jadi kades kuringingan 2 alus ka indung alus ka bapak alus ka guru selesai hirup Pak saok raoskeun ku bapak bisi teu percaya paingan budak ayeuna hese gawe da kitu atuh ka guru ge ngawe geuning nah jika nu rumasa keneh ya baheula mah ajrih ka guru teh ditu urang di dieu kuat lentong Pak ayeuna mah Pak Guru abdi teu sakola 2 poe bebengok si eta matak jimatna hayang maju hirup mah 2 we heula hade ka indung bapak hade ka guru waqiruman tata'alamahu minhu mulyakeun jelema nu parantos maparinan ilmu hade ka indung hade ka salaki hade ka guru barokah ilmu ta ieu MI bisa jadi barokah murid-murid teh pan ieu teh hari ulang tahun nu ka-58 tahun berarti bisa jadi ibu ge pernah di dieu aya nu muridna pernah di dieu nya ayeuna budak ibunya di dieu teh nya matak barokahna ilmu teh diukur ku 3 hadena anak ka indung bapak hadena pamajikan ka salaki hadena murid ka
barokah nu ngaran ilmu. Al barokatu huwa ziyadatul khair, nu disebut barokah teh nyieun alus hasilna alus. Ngalap ilmu ti MI teh alus, bubar ti dieu pek amalkeun jadi alus. Ngocor kanu ngadirikeun MI, ngocor ka guru-guru urang nu tos ngantunkeun, ngocor kanu torantos ngawakapkeun. Sabab jalma nu geus maot mah rindu na teh ngan tilu lamun ibu ke maotnya bakal mikah hayang teh tilu. Hiji doa jelema hirup, kadua pagawean urang nu alus dituluykeun ku anak incu, tah nu katiluna lamun nempo dulur jeung dulur akur. Rindu kana tilu perkara nu geus maot mah. Hiji doa tinu hirup. Ibu Rama tos ngantunkeun rindu doa anak, doakeun. Kadua pigawe perkara nu dipagewe bareto ku indung bapak urang tuluykeun, tak ieu nepi ka umurna 58 tahun, artina berketurunan. Prediksi hiji, generasi kedua, generasi katilu, generasi kaopat ngocor kanu awal pahala jeung ganjaranana. Bener? Tuluykeun. Tah nu katilu dulur jeung dulur sing alakur. Ulah nepi ka dulur jeung dulur pasea marebutkeun warisan harta beunang ngan jeung dulur teu akur. Nanaonan da moal aya jelema beunghar ku warisan demi Allah moal tah. Ngeusan geus lila geuning. Teu sadar cangkeul. Hah? Setengah jam deui kumaha urang da urang nu ceramahna ge tong loba tutah tah. Nepi ka Pak Kades, warga Kades mah kuat wani nitah ka Ustaz. Setengah jam deui berarti yang nepikeun 12 sok ibu sorangan abdi marek euy sing paranjang umur, sing sarehat lahir batin, sing parek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi. Ibu sim kuring nana ergerhana sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.